Ngeureut da wala diposting videonya hayu siap gaskeun. Sampurasun baraya saung wayang daraut ayeuna urang ngeureut atanapi ngadamel wayang golek dawala tah. Ieu meureunan kayuna baraya tina golondongan keneh tingalikeun secara saksama kos kumaha prosesna da ieu teh tarahal pisan baraya tah. Makana wayang teh mahal da pantes da nyieunna oge teu babari baraya. Kedah ngalangkungan proses anu lumayan panjang gitu janten step by step. Ayeuna wungkul ieu teh proses nu kabaraha beureun nya ngabakalan teh salaresna lamun diuji tina nuar heula mah gitu nuar meureunan urang teh nya da meureunan bahan teh teu ujug-ujug aya hareupeun pastina oge meureunan urang teh lamun teu nuar oge meureunan ngaragajian dugi ka ukuran-ukuran anu diperlukeun gitu tah nembe meureunan ieu ngabakalan tah. Tapi upami dina proses mah meureun ieu teh tahapan anu kahiji baraya ieu teh tahapan anu kahiji dina proses ngadamel wayang golek nya. Janten dibakalan heula naon tujuanna ngabakalan teh nyaeta urang ngabentuk pola atanapi sketsa wayang tah. Janten wayang naon wae anu kedah didamel janten ngabakalanna teh kedah menyerupai gitu wayang anu arek didamel ku urang. Tujuanna meureunan supados engke ngarautna atanapi ngukirna teh henteu tarahal teuing gitu. Oge meureunan rekomendasi kayu anu sae pikeun ngadamel wayang, didamel wayang gitu nyaeta kai albasiah tah atanapi jeungjing. Tah ieu teh kai jeungjing baraya aya oge meureunan kai lame gitu. Ari kuring mah anu parantos dikeureut ku kuring gitu kayuna mung ukur 2 gitu teu acan nyobian anu kayu-kayu nu sanesna. Rupina mah kayu nu sanesna oge tiasa mah tiasa baraya nanging pan meureunan kedah mikirkeun faktor-faktor anu sejenna sapertos meureunan dina bobot, dina beurat henteuna. Kumargi meureunan upami pikeun pamentasan mah janten upami bobotna beurat janten tereh cangkel meureunan baraya. Tah mangkana meureun kayu jeungjing teh selain kuat sanggup ngungkulan windu, kuat milangan mangsa istilahna, janten ringan ongkoh kitu tah, janten kapilih we ieu meureunan kai jeungjing tanapi albasiah teh. Tah ieu bakalanana urang proses kana ngaraut. Tah ayeuna urang ngaraut atanapi ngabedah wayang golek dawala ieu teh tuh dibedah baraya tanapi dipertegas deui, dipertegas anu mana tadi meureunan proses ngabakalan eta nembe sketsa ayeuna meureunan urang pertegas bakalan anu bieu teh janten ngabentuk hiji tokoh wayang, wayang golek. Tah ieu teh meureunan sesuai pamunut baraya saung wayang daraut nyaeta hoyong ningali proses ngadamel dawala cenah tah. Ieu meureunan mung henteu tiasa dugi ka rengse ieu teh nembe atahan atanapi bodasan nya. Teu acan dicet, teu acan nanaon. Tapi meureunan upami hoyong anu mendetil da seueur video kuring anu kapungkur anu atos-atos nyaeta mintonkeun ti proses ngabakalan dugi ka jadi aya da kitu. Proses ngadamel dawala mah tah sareng anu sanesna oge seueur kitu. Tah upami kersa mah nya manggawe pilarian gitu. Nanging upami teu kersa mah teu kedah da di-scroll wae gitu. Tah ieu meureunan nembe ngabedah tea meureunan tah baraya. Tuh teras wae. Tuh tingalikeun baraya perkakasna oge kedah sae nya, kedah memenuhi standar meureunan upami henteu mah nya kitu teh pasti meureunan ngeunaan kana ramo atanapi kana sampean nya. Eta urang hindari nu kararitu janten peralatan kedah sararae. Tah ieu meureunan mempertegas ceuli oge tuh baraya. Tuh sapertos kieu baraya. Nah, ieu urang pertegas sagala rupina oge ulah hilap ieu ceulina bagian ceuli bagian penting baraya nya meureunan wayang teu aya ceulian. Tah
urang, garap deui tah, satos kieu urang jadikeun baraya. Tah urang babadan deui ieu teh kapangkerna oge anu sanesna ulah hilap ulah kaliwat nya. Janten, ieu teh meureunan proses anu kalintang banggana nya ngadamel wayang teh, lain pagawean enteng-enteng tah. Ieu bagian beuheungna oge sami urang rarad oge, urang, rautan supados, langkung nyari. Tah ieu bagian gegendulna oge teuing ya ngaranna naon pokona gegendul we meureunan. Tah rupina mah, tos bade beres baraya tuh. Tos beres ieu wayang golek dawala tah. Da kitu hatur nuhun baraya parantos komennya, tah ieu meureunan prosesna, hatur nuhun.